Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arurang ti kelompok 8 kelas 12 MIPA 5 bade nerangkeun salah sahiji materi basa Sunda kelas 12 nyaeta drama. Mikawano perkara drama. Drama teh asalna tina basa Yunani nyaeta dramoi anu hartina niru atawa niron. Nurutkeun kamus LBSS, drama teh nyaeta carita sandiwara anu matak sedih sareng carita nu matak kukurayeun jeung matak pikasediheun. Jadi, drama teh nyaeta karya sastra wangun paguneman atawa dialog di antara para palakuna kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejenna nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan atawa pagelaran. Drama pasing-pasing nurutkeun sababaraha dasar, nyaeta aya wangun, pamelaranana, sareng sumebarna. Wangun teh aya dua, aya wangun lancaran, aya wangun ugeran. Upami wangun ugeran teh wangunna matok. Pamelaranana aya dua oge, aya lisan sareng tulisan. Contoh pamelaran lisan teh banjet, longser, sareng sandiwara. Upami tulisan contohna teh naskah. Sumebarna aya dicipta dumasar carita nyampak, contohna carita Si Tuba Gendit, sareng dicipta dumasar kana carita masyarakat. Jenis-jenis drama. Nu kahiji, drama nurutkeun panyajian lakon. Aya drama tragedi, komedi, tragikomedi, opera, melodrama, farse, tablo, sareng sendratari. Nu kadua, drama nurutkeun aya atawa teu ayana naskah. Aya drama modern sareng tradisional. Drama modern contohna konvensional sareng kontemporer. Drama tradisional contohna wayang, tutur, sareng bangsawan. Nu katilu nurutkeun sarana pamentasan. Aya drama panggung, drama radio, drama TV, drama film, sareng drama boneka. Unsur drama nu kahiji aya babak. Babak dina drama biasana teh ditandaan ku setting tempat. Hartina lamun settingna geus ganti eta tandana ganti babak. Kadua, adegan. Nu mangrupakeun bagian babak biasana ditandaan ku nambahan jeung ngurangan palaku. Katilu, dialog atawa paguneman. Kaopat, pituduh teknis atawa pituduh laku lampah sarta ngagambarkeun kaayaan dina carita. Kalima ya prolog nu mangrupakeun bubuka panganteur kana eusi drama. Kagenep aya epilog mangrupa panutup drama. Katujuh aya soliloquy mangrupa bagian carita eusina paguneman nu dikedalkeun ku palaku ka dirina sorangan. Kadalapan aya tema nyaeta puser carita nu ngajiwaan sakabeh eusi carita. Salapan galur carita. 10 aya latar atawa setting. 11 palaku sareng 12 aya hal-hal anu rek ditepikeun ku pangarang mangrupa ajen-ajen moral nyaeta amanat. Sacara lahiriah dina wujud karangan drama teh aya hal-hal anu geus maranti nyaeta kahiji partelaan palaku, kadua babak jeung adegan, katilu candraan dina awal babak, kaopat paguneman, kalima prolog jeung epilog. Tata krama mintonkeun drama. Pagelaran drama atawa teater teh dirojong ku sawatara unsur, di antarana sutradara, produser, panata musik, panata panggung, panata kostum, panata lampu, panata rias, sareng seksi-seksi kapanitiaan nu sejenna. Lamun urang rek nggarap pintonan teater di sakolahan, sakurang-kurangna teh urang kudu natarkeun hal-hal ieu. Kahiji, nyusun kapanitiaan. Kadua, nangtukeun para pamain, sutradara, sareng nantukeun jadwal latihan. Katilu, unggal pamain teh kudu latihan vokal, lantaran aktor mah vokalna teh kudu ngoncrang. Kaopat, unggal pamain kudu latihan ngolah paroman atawa mimik, sareng rengkak atawa ekspresi tubuh. Kalima, dina prungna pagelaran kudu kompak sareng tertib. Sakitu wae panuturan ti kelompok 8. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.